semplek nincak semplak itu salah lain hirup kubaturan di Wiwirang dunia nyeri ongko penayagan lo Bandung kabur asyaku kabina-bina ceuing hirup. Oh tadina murid dewek rada gede hulunya. Aya naon? Sapanjang jalan soreang. Wawale di aspalan. Sapanjang acan ka seorang Bapak. Wawale di akalan. Sekarang mah lain pageto mah hujan lain isukan mah lain bulan hareup mending mikiran maneh mikiran maneh Halus tauhid kata-kata aing mah nya aduh Kamang Sungsang Kabojong ka Purwakarta nyangan jalan ka desa Bati bengong napa nyipta nangan paji sidik pujaan rasa Aduh, coba. Kilang barani ngaraka tapi ngaraka raka aya anu ngayuka lalinya pak kaya aku Lagar layangan pangeran langku kerta sadaya pastinya jadi papa kecilnya rosa balaga lain eta kumis nepi ka kitu kumis nu kitu aja ai kana ku kagegeran di situ sia mah kababaturan hayang ngegel Cinjeng babaturan teuing mah totong hayang silih gege. Pemajikan diantep sementara digege. lain nami pencabaran di tawaran pajidin lain baga diri baga dengan yang atim tiba gerang Gatot Kasa aing teu hayang pasea jeung Sianterja teu hayang pasea jeung anu ngaran Jakatawang teu hayang pasea jeung anu ngaran Abimanyu teu hayang pasea jeung ulah dia bala tamtama
tapi hayang langsung jeung anu ngaran si Gatot Kaca beres mah. sama Hayang langsung jeung saya. teu hayang pasea jeung Kang Tardi cia Kulo ini mung Mas. teu hayang deui pasea jeung Kang Nanang Mung. hayang iso teh pasea aing jeung Kang Apud Kang Apud anjing dengekeun aduh ngan mung sieun dipanglawankeun ku Osid ini teh seuri goblok Repo we wing oge sami mung gelut jeung saha? wing mung gelut jeung jelema Aduh. Jeung naon deui atuh? mung gelut jeung orang utan Mung deui jeung naon? mung gelut jeung gajah Hayang jeung naon atuh? mung gelut jeung sasatoan Hayang langsung. hayang langsung sare di imah terawe anjing wah Ai ka batur mah bisa. diri nanti ku terawe teh nyari aduh Aya lu boleh aya malah. ayo uing hayang nyari ngabodor kunaon resepna kudu loba ngakan uyah atawa telum di laut 3 minggu atuh pae heuh nyari teh Nyari ampun nyari kana kojor. modar teh nyari tong loba teuing heureus ya mun geus lah Sepodok umur. da yakin unggul ayeuna mah lah naon unggul salira nya anu bakal unggul mah Portugal Portugal Iya. unggul. kaliwat Kaliwat atuh. tak kitu ieu wayahna bantuan bejaan bola dia bola tam-tama Umi. Alah. Atuh darurat eret ai lempang teh. munino jos kana pipi Aw eta. Rada getihan. iya pipi abdi kata jos ubaran leu Baran. tiraha maneh make jeung lagam kitu sapragau sareng Acep Sulaemi itu bebarengan wajang si Surai agan kaula eta salamet dawala samuhun-nuhun meni melang abdi tuh Ariwang. haling maneh eta buta-buta teh loba geuning urang sabetan ku panah-panah lain tuh insap-insapnya eta Sutija Ah. Jalan mana teh hulu? somong kata jelema kitu teh padahal dulur teh kayaknya teh Oh, dulu. Jalan mana ke hulu? ini reuwas menawi teh aya aganjuh Beda murid Saddam Hussein. ari maneh mawa naon eta atuh da ieu mah senjata serbaguna Wah, kabula kabale. sakabula sakabale bisa dianggap pangeset terbang Bisa. Sekalian eta tarompet bisa. multifungsi ngacapi nyaron Caron. nah eta teh panah ongko gonewa Dipakai mentang bisa. bener bisa lamun maneh teh mah aya balad tam-tamah hayang hiburan bisa tiasa ku abdi Wah, ku abdi tiasa Libur aku akan. asa nyarios mangga gan agan palai lagu naon cing sok memeh mere lagu teh kesetkeun heula bener teh ngesetkeun Surupkan, surupkan. teu percaya ka abdi teu tinggalikeun nya Ya, burukan teh. deui
gening sadar ngarang gaji arepusna teh chef palai lagu naon gan naon palai lagu naon apa ieu terek perang lah kene ante perang baladan urang lagu heula we nama menurut lagu naon sing sok mental lagu genul asa teu aya genul eta teh geuning genul rekreasi genul kreasi pangitan ta eta tah kitu menak teh apal kana lagu menak teh apal kana seni da moal nyaah kacuna ge moal mata kaya duit ke seni teh dihakannya geuning apalin teh lain teh apa ting gerak wa gandangukeun sok Tesangka gening tesangka kemangire Nusatya nah gening silung pot kawatna ngan hiji aduh sia nyelakakeun maka aing kitu sia tigiri harja dua kali teh ngadong nahin aing gan abdi teh asa narompet cing sok yo cing tarompet surupkeun heula surupkeun Bae lagu naon gan cing buah kaung pulang bener alus nah geuning ngaleok ieu leho nolong lain ka aing teh nyelakakeun kabeh jelema teh saha nun saha eta sora saha cita-cita yang jadi MC aya nu cocorowokan wa di malan saha cihihi naon yang cari kenaon naon sia teh kumaha kadunungan sia kadakungeun kunyuk karunya dunungan deui karunya naon ai pan urang mah sok naon saha udah gitu karakterna mun aya mah juragan Bima da sora mah lu eta simaan tah Kang simaan Bima mana itu simaan tah ku dewek dibawa tunggu pare baheula oh kumaha da kunci berbudak kumaha teh Kang remaja dewek mah panai ngebah pare ngebah ayam teh syah syah ayam teh lumpat aya ingkah komo juragan Bima mah ngagerem heula ning kumaha cing syah belatong sia mun reuwas aing ayam teh nepi ka ngaceleng atuh ngaceng jauh nepi ka teu ngendog deui nah make teu ngendog da jaluk betok diomongkeun atuh aya jaluk ai juragan Arjuna juragan Bimanyu ngebah ayam teh cing kumaha ieu ayam ayam teh lain lumpat kada celengeu celeng ising ning nah kaseri ayam teh kalah ngelela ning langsungnya dikitek langsung dicala gitu kan ngelelan eta ayam aduh aya kitu kade baah kade sing hati-hati jang kade bape bibir ju
Intel teh loba deui nya. Ulah ngomong-ngomong. Ulah kaget sadia. Kujang. Nepi ka rangeteng gitu teh Siung. Pada hamun ala Jak naon? Pipah Nah, saya pipa. Keur ngenyot susu. Nanti kudu dipipahan. Gusti. Ya. Mirip sareng gambar anu katilu. Gambar naon tuh? Yakin ya si Arjuna Gusti. Aya cikopi ngeunah ya. Urang tewak Gusti. Cicing. Udah di kamahan. Yeah. Si goblok jelema teh nu tilu ini. Kakara deuleu wae. Lain disangka naon ya teh kurang. Tuh kocap kicep Gusti. Kawas na kocan tuh. Sugan aing kakum. Buat ka uwa tuh teh. Pantes jadi kakum bapak dewek. Damang teh ka uwa tuh. Kakum. Cocok iknya. Ayo disangkanya tuh teh. Lamun bapak bukna panjang, Naon Kang? beungeutna jiga kipas. Neraka bari na kos ka lain ka Dua teh jelema anu silo, silau kumaha? anu bogoh anu kitu mah. Ngambil Pamali kakolot. bener. Dulu itu anu diiket Naon? biheung agama Islam nu kitu mah. Kakak teh teh. Naon tina beungeut Lain ka cirina dina naon, mo? Da sia bener kitu agama Islam. Nya heueuh atuh sia. Teu percaya. Nah geuning teu mawa onta. Lain di Arab tuh. Sakitu-kituna we pananyaona teh. Dina agama Islam teh. Heureut Teh nyaho Islam teh jemar deuleu. luas jemar. make coba. Leuwih ti satelit deuleu. Kacamata agama mah. Dunya kan universal dunia akhirat. nya. Jemar teh ulah lalawora. Lamun bener si agama Islam sing tarucing aing panggihkeun. Wah, Tarucing naon sia teh? hubungan tarucing jeung agamanya. Hubunganana tarucing jeung agama cing. Jauh. Ayeuna. Mun pinter eta beragama cedekan. Kumaha carana ngabuskeun gajah kana kulkas? Namun abus. Aing mulai nanyakeun teh abusna. Udah gede. Carana goblok. Udah gede gajah mah. Gajah mah gede, kulkas mah leutik. Aing mulai nanyakeun abus inteuna. Carana. Kada mau abus carana goblok. Ciri lain gue lain agama. Nah, tu jawab nu balekeun nya. Kada mau abus. Ciri lain agama. Kumaha ceuk maneh? Carana. Daluk atuh kitu. Heeh. Santasan orang teraskan dari kena acarana kumaha upami orang ngaso heula hayu urang ngopi biar semangat mantap. Asna usina keluarkeun pan geus kosong. Heeh. Tah bos sekul kieu gajah habuskeun tutupkeun deui we. Nah sia teh belegu kitu. Kitu kahayang aing teh goblok. Tong digiringkan kulkas. Da sederhana. Ya tepira atuh. Ngeus gajah dina kulkas mah tong digiringkeun. Kana antep. Cing sok eta rucing naon? Oh, tong Di aing mah
saeutik naon kumaha carana ngabuskeun kuda kana kulkas nyontek goblok nyontek goblok benar mikir itu siapa mikir menang batur wae itu siapa menang batur lah udah mau tak gitu ngusianan nabi atuh da jawabanna moal leuwih ti kitu deui aing kumaha bukakeun kulkasna abuskeun kudana moal abus nah pan aya gajah di jero anjing aing poho aduh Gusti kapikir teu kapikir anjing poho aduh da eta si eta tah nya sia nu gagagu ka teh poho aing aduh teu sangka teh padahal kieu nya jawabanna mah yok bukakeun kulkasna keluarkeun gajahna tak kitu asupkeun kuda tutupkeun we aduh ampun naon bedana motor jeung si lain ari aing manu sok numpakanana aing motor nu ditumpakanana lain naon aing motor mah Kawasaki ari aing kawas monyet tadi sia kahum halus goblok teh jauh kayak di mana naon taruh cincin cing tuh salsa urang kayaknya tik kuring manehnya honte naon kebon kalapa nyaho bon kalapa kurang balapkeun kuda jeung gajah ka soreang di mana di kebon kalapa sok heula mana tukang lompat kuda mah belegu di mana-mana kayaknya heula kuda nya heula gajah heula kuda heula gajah nah pan kuda mana kulkas kene anjing ai poho deui wae jeng waler kajagaan cicing cemar bisa dipaleng peke kuaing orang mah para lun maklum kasuhun ninggalin nu dipamriha punten lalu ditedak paman kumaha jam kumaha dah cobi ulang deh sanes nampi kana pangasih sanes nolak kana kanyaa nanging dugi kadanget ayeuna putra Gatot Kaca teh teu acan aya maksad gaduh bojo margi da teu acan aya si ratu ka istri teh nu kumaha ai bogoh teh kumaha sir teh kumaha ai nu disebat cinta teh rasana teu acan teu mungkin dari umur mah hidup teh geus kolot heueuh rasa pisan bogoh ka awewe heueuh teu aya teu mungkin sabaraha tahun umur teh nya kirang langkung aya 30 mah ah boa aya kelainan teh aya kelainan mun kieu mah malahan 30 mah keur mejeuna resep yang baheula keur ngora entong boro make jeung papanggih jeung awewe aya popoean cangcut di poe ser nyud aya BH we di poe da ngalepak atuh itu cicing lamun keur budak anu benar ieu teh leres iya leres cing kasep cing bisa ngolokna cuk cing bisa ngolokna ya akang lain dunungan urang naon teh akang beda nya ke Juragan Gatot Kaca bade ditikahkeun ka Putri Astina sumohon dia teh kulan tapi cek saya mah lain ya lain kumari akang politik
udah pirasat Teu mungkin musuh make jeung ngajak bebesanan. amun aya nu sajena aya nu sajena bari dia mah Ieu mah pasti aya udang dibalikeun deui. aya aya udam Bapak Syai juga namanya mah Kitu cik dek kage teu mungkin make jeung lah. Dorna teh atuh kan apa meureun Saya musuh hayang nyenangkeun tuh. Ya, kulang lamun nya teh meureunnya lamun batu turun ke sik naek mun nya teh mah itu purun ieu daek moal teu rame meureun hajatna. moal teh 7 poe 7 peuting atuh Moal teu 7 poe 7 peuting hajatna. kadang dangdut tiga nama ditabur Tapi da juragan Gatot Kaca mah heueuh da can beger atuh. Can beger. Jacan ngaling istri Masih acara dewek umur 16 tahun oge geus sasebred. Padahal sama jeung tukang gamal. Jadi hidup teh nolak karena pamaksudan ti nagara astina sanes nampi pangasih paman putra teu acan aya maksad bojoan ya rupina eta acan aya maksad masih ulah bade dipaksa cicing geblok wah sia teh kamina-mina teuing tong iring nyarios uap ikan nyarieun jempe we mending oge da moal dianggap sia teh pengaruh lain level dalam bicara di nukil cicing wah jempe wah cing kasep cing bisa ngolok na bager wayahna tarima Gatot Kaca keun we teu bogoh mangke ge nuturkeun ngaran-ngaran rumah tangga ampun paman margi ai rumah tangga teh kedah runtut raos sauyunan sageges sapihanean mun cai jadi saleuwi mun darat jadi salebak kedah harmonis kedah bahagia dengan rumah tangga sedengkeun pan putra teh teu acan aya maksad bogoh ge henteu teu acan aya nya ieu mah tarima we bilih melengkung bekas nyalahan paman paralu Allah kumaha we carana teh mah era Mang Wangsul ka astina teh moal teh ditegor ku raja wayahna tarima kasep paralun paman paralun mugia paman ulah jadi bendu bae dek narima apa moal tah mang teh geus sanggup pikeun ngawinkeun hidup wayahna daek teh daek dina waktu ayeuna Gatot Kaca kudu kawin ka Lesmining Puri ampun paman ulah bade maksa bae Maurnya menang. ya anak ya Wah. ampun paman dek daek apa moal wah tiasa paman kurang ajar Gatot Kaca ngerakeun ka kolot Wah. tenyo ieu naon aduh ampun nah da kudu kitu ulu wah eta geuning amuing mending beri satwa aduh aya anakmu paralun malum kasukun ninggalih nu di pamri kapunten anu ditedak di luhur sausap pramuti hanap sausap dampam ieu teh kapalai pihak katilu dugi ka kieu teh kaayaanana paralun ulah dugi anu teu bilih kaituna bakal pecah belah bakal ansur sagala rupina di urang tah kitu kapalai pihak katilu kaulana
kadunungan mapatahan Aduh, meni kumawani teh. kumawani bangsa sia Eta dunungan di papan. sanes yeuh bilipa ayana Ai dipaksa mah da moal. cing jaro dek dikamanakeun wibawa komara dunungan nepi ka daek di pepatahan kudu kitu Cing. hah notorogan sia lauk buruk milu mijah Cing jawab buah ya rupina saleuheung keneh lauk buruk milu mijah nu jeung tibatan lauk mijah milu buruk Adah beres teh mah. coba itu nya Ya, balik-balikeun euy. maka yang malik-malikeun sia tutung teh dibalikeun mah nun Sae buah. ngeledek teh mah ngeledek ragaji ka jahuluna asa kabina-bina teh si bangsat Jelas babalan sabun ka jeung. wah sawius atua ih nya kitu bilih kumaha onam ka dieu sia Wah, wah. pipilueun kana urusan ieu ngajedog gue pawongan mah Udah. uluh ayana nuhun guys Ketrot wah. menang asuh ti zaman lemut menang ngakon ti zaman bolon teh mulang tarima ku nyiduhan nuhun guys Ngatik tileutik wah. kurang ngajar pena stiker sayang tumampah Iya. Semar Badranaya barang dijejek leungit tanpa lebih hilang tanpa kerana nya dan si Semar mah turunan juri jarian cek ama oke turunan uka-uka teh nu kitu teh Si gentayangan teh eta. paingan ai malam Jumaah sok aya gentayangannya teh si eta nya Gatot Kasa Daulat daek apa antri kawinkeun ampun paman lamun kitu sarana sirip paehan waing aduh perbios ai jeung jaro udak kumaha lamun percayakeun ka suata mah urang ajar Gatot Kaca kelumpat ka mana tewak Kang. Sumpah kapihatur ulah. Naon sia? Dek naon? Hari kasyauran teh teu payus munguh di wiku teu wajar aya di panita. Teu ginding aya di resi eta kasyauran teh. Asal ngeunah jang dirina. Hah? Semar teh jelema sarua aya rasa Beda teh sangsara rasa. saka cumplang saka campleng ngomong je Bobak kanya Kang. hah ay aing teh panita dulu aing teh utusan astina dulu goblok Aduh eta pas. emangnya hak asasi kuring salaku manusia teh rek diukur ku tungtung sapatu silaing Benar. dume silaing utusan raja Eueuh Kang. teu bisa adil teh keur sarerea deuleu euy Da boga harga diri. Arjuna Ada Kang itu. Tuning aya tamu deui tingali wawun teu ka itu walah Saat ini. saha siapot Atuh gede. si dewala omat api-api teu wawuh we api-api teu wawuh Pura-pura tidak kenal. heeh Wilujeng Sumping. naon sih we marmot naon lain marmot putrana putrana Karena kan bisa kasih gua. putrana heeh putrana heeh nu bau sasungut teh karena kanjeng aduh Gusti putra teh pun anak sen nah ya kunaon ieu teh ngadonjeng serikeun anak batur Dapat. anceu urang
Untung mahina siya. Untung mahina. Kio-kio oge masih kini makhluk pangairan. Pangeran. Pangairan, nyebut pangeran teh pangairan. Sami atuh. Sesepuh abdi gitu ngaranna teh irigasi. Saha kakasih teh? Abdi lah. Abdi iya. Sophia lah coba lah. Coba. Iya Sophia lah coba sampai ka depak kieu. Cing atuh. Itu anu pengker. Abdi iya. Agnes. Duh. Eta Agnes bika moyong gitu. Di mana lingih deh? Abdi lan? Iya, tebih abdi teh lan. Karamat Jati teh ngidul. Di Karamat Jati ngidul terus ka Beksek. Bekasi gitu. Bekasi. Ampun. Nah itu abdi mati jono rencangan Pak Haji Sidik. Nya. Nya. Ibu Hajah Nining teteh ATM abdi. Nya. Bade ka mana sih? Apruk-aprukane kulan. Sakaparan-paran abdi teh hirup teh kulan. Nuturkeun indung suku abdi teh bade neangan gawe jeung. Maklum. Oh jadi urang teh di negara mana? Wah, negara Tebih abdi teh. Tebih abdi teh Alak Paul. Nya. Eta meureun pekerja atawa TKW. Ai TKW mah ka wanita atau nya Tenaga kerja wanita. Oh, meureun ngan kade ilegal. lah Bisi ilegal. mau ya berita ilegal ya teh Ilegal itu bukan surat. itu bulan nah di negara abdi mah lain ngomongkeun goreng kurang segala teh hancur birokrasi awut-awutan ekonomi pon pitu deui itu hukum loba dijual meulikeun ngana duit itu Acak-acakan ya. anu kacida muringkak bulu punuk mah di departemen agama aya nu korupsi maca teh dina surat kabar Heeh. nya Teman agama ada teh. negara Quran ayeuna teh loba hileud Barorongok kan. nya merajalela Quran eta we ninggal dina surat kabar teh sadinten rugina negara teh 80 miliar leuwih tina kai teh da baheula mah baheula zaman dulu hutan tidak dijaga awet Awet utuh tapi kenapa sekarang. saprak dijaga mah beaknya heeh banyak pagar makan tanaman Benar eta. itu juga bikin saya sekarang abdi teh bade milarian jalmi itu Aya nu dipilih balik ke dupi itu padepokan naon sih ieu teh padepokan tutugan Gunung Rotau atau Parasu kaula aki leres puntana atuh ya abdi ya kumawantun puntene anu seueur banyak lagi banyak canda nih maafin aja deh Aduh. kagak apa-apa Kabawakeun. nya Not problem. duh bisaan bahasa Inggris nama euy putra tetenya saha kakasina pun anak teh ngaranna teh buncir lah budak buncir budak buncanut kakasina teh buncir iya buncir budak buncir Ucir-ucir we. lain goreng patut leuwih ti urangnya ta budak tong tarik teuing atuh
gua kadangun moal pirang ngomong na hate wah eta na hate nepi ka kadenge kemana-mana eta ngomong dina hate nepi ka seluruh Indonesia sampai tahu tahu semua dupi kakasih teh ngaran kaula teh merah kaca himuhun ngara kacak merah kaca sing atuh ceuli teh kumaha teh teuing ya teh nu bahasa teh sok budeg bade aya nu diteangan abdi teh kulan sepuh naon jami milarian jami sumuhun saha ai ngaranna teh Gatot Kaca kakasihna teh Gatot Kaca sumuhun naon diteangan residipis teh jelema teh aduh eta si goblok tahan tah diajar puasa teh di dieu eta aing disebut residipis oi Cintaan banting jadi Gatot Kaca teh di lemur teh teu kaur nog hayam laleungitan wae kulan nyata ku Gatot Kaca da bisa ngapung manehna mah da ti awang-awang mah sidik nog hayam teh bodas nya kayak gua rada gelo nya goblok jadi di pilariannya cek ku abdi dagang narkoba ongko saha teh Gatot Kaca lain aing ngomong teh kumaha lamun aya simpatisanana cicing kapan aing teh kerja di wara kudu yang kana politik ya ulu jadi Gatot Kaca teh dagang togel tapi teh intel kajahatan total nama eta abdi teh intel teh nya tibuser keur dikepung teh ku abdi keur diteangan Gatot Kaca teh lain aduh aing ditampiling aing da keur kieu duh ampun tahan hate tahan diajar sabar tak itu kulan kinten abdi bakal panggih tajeng anu nami Gatot Kaca moal uluh nah sabab maneh mah tukang bohong maneh tukang bohong panojo sia marukana moal kabenaon meureun kekelenan ai kabohongan abdi teh naon sia aing ngaran batur dipake aing ngaran sorangan disumput-sumput nah saha ngaran abdi tah tong nanyakeun ka bapana tah anak kaula cir pan kahareup aya naon ya Bah sok teguh ngaranna si eta saha dijawab ku anak eta ya budak-budak kueun punten Abah sok cing ngaran kuring saha cir gede bohong sia hirup teh uluh mun kasar gitu nah saha ngaran kuring make sopiara cuba nu teh jauh-jauh saha si cepot uluh budak pesantren teh atuh ulah lalawora itu budak pesantren ulah dianggap laduni ilmuna nyaho laduni nyaho kumaha buah ning asak teuing ladu tamatu apa yeun euy burukan teh kan ya bener cepot atawa Astra Jingga ngaranna ya lu pantes saya berada di bejaan feeling
tanah jauh-jauh dewek tenar beureun Bela kesor bela menang di TPI. sok lalajo udah di TPI Jadi apaleun sok ai kuring anu tukang ngaranna Jawala Gusti ya waspada hebatnya nu matak lain heureuyaneun ahli pasantren mah geus kajero Iya. atuh da dipigawe salatna tahajudna salat duha salat tobat dan sebagainya puasana tatapana paribasana tekadna ucapna lampahna geus bararesih tara suudon ka batur maca sayat sakalimah teh jadi akhlakul karimah jadi akhlak anu hade lamun ieu maca ayat maca dalil teh kalah beuki gede hulu nu mah bisa macana karek bisa wabillahi roti. tuluy geureuhan tuluy dipake ngabanting batur cicing sia di mana cing kuring deh pokona di dinya mah urang ngamarnya bapak maneh Semar ya Loh, sok nyahoan urang mah ya tong ngagiin aja kumaha punten deh sepuh lan percanten abdi Wah, punten deh kulan seueur banyol abdi mah ken bae. nya keun bae eta kinten-kintenna abdi bakal panggih jeung Gatot Kaca teh bakal di mana cecek ulan kinten-kintenna panggihna abdi panggihna jeung Gatot Kaca teh bakal di tempat saemara tuh di negara Tirtadahana di negara Tirtadahana ya tadi dinya teh aya saemara putri Dahanawati ngaranna keur adu jago di dinya aya jago can kaeleheun ada jago tanpa terkalahkan Wah, Iya. betul. Wah hebat memang resepkeun Gatot Kaca mah kanu kitu Ai kan gelut mah. ada gelut mah da ahlina Ahlina atuh bisa jadi. tadi dinya bakal panggih jeung Gatot Kaca maneh oh kitunya iya ulah urang katuh we boga pasporna Ada kudu make paspor. nya nah bejakeun kitu tinggalin ka duruk Datu mentas ka itu mah kari eta Bade boga ilu. wah nggak sinai bade ngiring nonton mah ka itu kan ulah bebeja dulur abdi we da gengsi Ai munanya gengsina gede sebenarnya. gengsi oh padahal pasti siapa minta jajan maka aing ya Kawas alus we. ya tidak naon ai bade ngiring mah kulan tah kitu soal jajan naon di jalan dijamin ku si Ucir wayahna we panganterkeun uing mah iyalah tidak naon tangke di jalan lamun aral lamun cempelak karena togeun ulang podarana ya udah aing ngerakeun mah tak kitunya mangga kulan mangga jik Ucir aingnya memaneh dek lalajo bareng tajeng cepot jeung dawala Rido ka iwan uing jeung mah kieu hayo Cir teu naon Cir hayu jeung akang hayu lah teu naon Cir nya ai dek lalajo mah kitu tah omat ieu teh adatna ngaran adatna ibu dak teh lamun aya kahayang ulah teu digugu hayang naon kudu we Ulah dipungpang. ulah dipungpang Laksanakeun we. goreng adat bisi ngamuk insyaallah nyaho ngamuk di jalan dijejak we inget tingalikeun heeh Ngamuk mah. sagedena ge tanaga nu kitu patut ku si laing dengkek itu kang ku aing pengkek irungna ujung ngamuk pugu da sering debanteng sakitu jigcir nuhun atuh abah doana we bade lalajo saemara ye nya pek Oh, berarti. ayo mah jebot hayu sepuh hapunten atuh abdi teh nya teu acan tiasa naon-naon teh keun bae anu penting mah panganterkeun anak kaula pangapingkeun pangjaringkeun sae
Indonesia kedeng lama-lama apa-apaan sahaja mana yang saya akan ala sekarang ngarana cepot jalma mana Amarta raja atau rakyat lah gampang jalma kaya jalma balangsak nah kajalma kaya saja banyak hartana lain jimatna layang jamu sekali musyada teh dibawa ku si eta sakarang nah teuing bangsat mana jalmana heupan urang teangan ayeuna ka mana ngaprakna engke kalebak ka itu mangga kahanap sabaraha jalma sorangan gampang acak-acak sama saya balaga jalma nyetak itu dulu aya baladna ngasorangan mangga baraya datang sadayana lain didenge-denge teh sia mau ngomong teh dina terus nah jangan lain jangan eta meni eueuh kakagok ngomong dina eueuh kakagok da bakat meureun deui nya geus biasa nya salancar sadayana ai nyebut sambal lada si anjing geus biasa sambal teh lada ngaranna naon kahakanan yang lada tapi si goblok je halo ai nyebut piring wadah kahakanan ampun ya jorok gagabah aduh ai nyebut tespong lalab anjing bener alah ari nyebut Malangbong jalan ke Banyar anjing aduh nyahoan ai nyebut Kali Pucang jalan ka Pangandaran anjing ai nyebut Garut jalan ka Samarang anjing ai nyebut Bupati atasan camat ai nyebut lurah bawahan camat anjing bener ya hese goi panon mata leungeun pandangan tangan suku alat ngalangkah beteung padaharan huntu alat baranghakan aing mah kapanggih wae alah lamun ngalagu sia mah ngalagu mah hese deui bangga kagak saya mah cacalawakan mah gampang cacalawakan yang ada nadanya
lagu teh cacalawakan yang aya nada kieu eling-eling mangka eling iya gampang nyaon sia sadar mangka sadar iya anjing rumingkang di bumi alam anya celan kamar capada dharma wawayangan bae dharma wawayangan saja mangga dharma wawayangan bae anak kasasar lampah sama tamaa anak kasasar lampah ieu do hese mah goblok nafsu nu mata kaduhung heseun anjing heseun hese saja gampang naon sia nafsu nu mata kaduhung sok amarah yang mata hanyaka aduh anjing teh kapanggih Hai kapanggih wae badan anu katempuhan awak yang kababawa deuh ampun aing budak leutik bisa ngapung anak-anak ngawang-ngawang ih aing mah ngapungna sok tengah puting ngawang-ngawangna pada malam ih aing mah euy sarupaning bumbuhan di tanganna kahakanan aprak-aprakan alah nyebut bujur pantat nyebut kanyut tatangana palangkakan deuh anjing ai nyebut bool liang tai anjing goblok kening becus ya aja Gusti naon ieu cenah bejana mah anu ngaku nabi paling akhir diuk maneh nabi naon sia teh lalawara teuing bener si agama Islam bener cing lamun bener agama Islam teguh ieu ilmu nu pangluhurna tauhid naon bus jurusan Cirebon Jakarta kayak gitu sok teguh sok jalanna jalan Pantura muatan pinuh solarna pinuh konektor aya mobil weteuh supir gagah ongkosna Cirebon Jakarta teh 50.000 saurang full AC full musik jeung full bulan nya terus nu ditanyakeunana naon cing lamun bener maneh agama Islam saha supirna lain naon hubunganana jeung agama jawab sia tauhid teh teu ampun ngaran mobilna naon PO warga baru jadi nu ditanyakeun teh supirna abang sadeli lain berarti can tauhid sia Pak Haji Maman lain Kang Ade Teler lain Syarman lain Kang Dayat lain Palili lain nganu harti teh tauhid sia nah saha atuh taluk usub nah da tetangga aing wadinya tauhid di jelema teh tauhid kaget kung nirakan ningali kaget kun nirahan ningali
tidak walanya berbuang jelek ya kan goreng atau ya siapa namamu hei wong jelek naon wong bergud goblok aya naon wong teu pararuguh saha ngaranti mana rekam mana sampean lah naon bejaan nunungan aya orang asing euy begitu aya naon dawala agan aya naon yang aya orang Afrika Selatan nya nah eta anu jangkung jiga benajir buto kuring namanya mancung atau kuring mah lamun ieu anu diiket jiga kopi anan kopi pahit ulah kami euy mah amun piningan ieu teh juga masukan ya ngahaturkeun semangat urang namu bener syukur jadi aya hibah syukur mana pemajikan ini tujuh ke pasar beli pemajikan mana syukur cakap hibah alhamdulillah ya hibah adik biasa dengan airnya mah kayak kamar dukaran ini nasional sampai kau apa mana namun mana nak namun butuh sana buana nama mana yang mula nampak ada kamu punya babi buana anjing hormat buana anjing ada di mana Sebahaturan lalu sepuh tahu lah syukuran sareng saha juga anak hadir asup pertama sareng tuang putra anak hadir alhamdulillah iya bapak semua tadi asup pertama dengan amui ngahaturkeun semangat urang lamun itu kuang putra aju agama dea nuhun marawi teh ajeuna saudara bahu ana ajeuna saudara bahu aya pikir sae naon tenang jejak apa kuncik hayam sejual hayam gimana harus dijual campur atuh nah kacau antum tawari mau firman tapi tak harga cikene senang duren kan duren bekipot atuh beser tapi hoyong nyuruh para kakak jadi jualan juga tidak keren Nah, aku tersemak aturan lah,
banget mau bujurna euy. Mau bujurna euy. Dicana muncul di dulu kan itu bela. Ya aturkeun semangat ulah lawu. Aya ibar ulah. Oh bener. Ulah. Aya kene jujur ulah. Orang di museumnya. Kakumpul mitos aya nyana. Bahwa pilih itu jujur. Biji. Salok ya aja omongan itu. Aya kira priwet. Jujur. Pada dipasihkeun oh. Bahaya ya runtuh kayak imah. Tapi nyari. Aku kan musyak ibu tos kekayaan. Aku main. Siapa nyubuhana anak ibu. Betul modal ya ibarat tadinya apa ibu? Ya ini subuhan kanyo. Mau seneng, mau beri atap. Ulah haturkeun semangat ulah rawuh nun. Nuhun. Ulah haturkeun semangat ulah rawuh jabilan. Syukur. Di abdi ge. Kapan sih lain? Biasa si gareng tekulan tos kirain nama tos muka bengkel. Dan nggak jualan bensin 2 tak. Syukur doi. Udah naik usaha itu. Tapi kesang-sang sebelah aja. Iya teh ayah pikir soalnya ini tenun kamu ini janji. Aduh ayah naon itu jarang. Ayah nu galinggem bae. Saya mah 400 leubeut bade. Antong. Kita ngaliweukeun. Nah, ina teuing tong jarang teh di ditu mah anggur. Lu. Anggur kita di pusieun teh ieu. Aswa mah tolong. Saware di luar asup. Mah, ulah kieu gitu. Siapa perkara hayang pagi hadir teh. Kadua perkarana yang itu teh ada. Bisita apa di negara asing teh leuwih riweuh. Kopi. Buat apa atuh di dieu? TV boga teh. Lumayan ada informasi teh. Wah, kakumpul oge cenah rumah siaran TV teh berwarna. Di Bali teh mau lah. Gua aya geuning di tukang jualan TV teh. Ciri TV teh urang teh. Jika dia sana ngajualan geuning akad ngajualan. Diskon cekcok. Iya mah. Kaulah teh kautus nu jadi ratu ngemban timbalan nu jadi raja. Jauh di juk-juk anggang di terang. Dina pudunan ngaduduk dina sajakan ngabean di dasar ngabean. Ya eta menang panjang kaulah kapato jadi raja. Hari sama Sang Nalendra Prabu Duryodana teh nyaeta
ayeuna geus parinah ka darat geus ngoleka jadi eta sirah caina teh cenah mana aya sirah cain teh kusirna teh ti perbatasan negara Pringgandani belah kidul tapi saeta cain bakal ngecor deui tapi Semar Badranaya nyaeta anu kudu bisa ngocorkeun deui nah sabab eta mah jelema cenah Semar teh luhur tah eta jelema bisa sasadungna ka karuhun-karuhun aya di dinya sabab wawuh jeung dedemit nu aya di dinya juga jeung sugar Semar bisa nulungan ieu cai dari pacar deui jadi pancuran Talaga Alun teh ayeuna geus teu ngocor geus menang dina sirah caina aya nu nyocok wah sakitu minta tulungan ye tulungan hayang sabaraha maneh dibere duit aya deui mah tulungan mah kudu kumaha da sirik Semar teh geus kasohor dukun jeung baru karena bapak aing teh kuncen aja iya kamari ge neguh Jerman jeung Spanyol salah Jeng, minta tulungan sok ieu teh keur kahirupan masyarakat negara keur kauripan saraya kumaha jeung katantuanana eta mah lamun sasajen sasajen naon anu kudu nyadiakeun lamun menyan naon naon ieu menyan Arab oge apa Arab apa jin madat aya apa aja madat naon angin nu keluar dina bujur teh madat medut tulungan mah buaya nah ulah tadi tulungan cok cenah mah kudu diluat ku Semar aduh ayangan ujang hilang kanyaring ngimpi-ngimpian najis singati biasa ngocor deui eta sirahna jawi bodoh bae lo teh aya kanyaho hirup teh bodoh-bodoh acan singati para ulama disuruhkeun hapunten diseja aduh ulah jadi perlu da puguh disi abdi teh terkenal kada kumaha carana sakalayan sanes ahli ngakang kitu kaulan sarwakeun kajana papanawa jeung kapura mah ulah nek topi aja di jelema ulah dibilang-bilakan maneh teh di negara asli urang kana orang memeh bunga negara marga Panawa teh di mana da pula warga aslina tina eta karuhan teh aya negara teras da puguh memeh mana tiap-tiap negara mah negara naik wah leuwih rusak leuwih parah di negara asli mah udara emo kacau malah tindakan anu anarkis anu tamahna jadi pak tuding-tuding ieu salah itu salah patuduh-tuduh oh solusina bisa ya tulungan di mana teteh kusir ilmuna anu bisa mudahkeun deui cai Semar anu nyaho Bunga paranormal ada di teh.
ngocorkeun cai hebat tuh. Kalau atuh mah biji teh kayaknya main-mainan teh. Tutungkusan teh. Malahan pan cek batur oge anu nyarita buruteuna semua teh lain korek kadut ku ilmu. Tuluman kayaknya ai teh we pisah di mana? Nah, jauh-jauh sih teh. Ya, kumaha lamun sasajen naon? Minta sajajen itu mah sapi genep mah. Ya, saya teh nipu. Minta ayam gepreng. Sok tarik teuing kana dewe. Ayam naon, Pot? Ayam modal. Oh, bisa ayam butuh ayam modal teh naon? Lucu teh gede gini. Itu kalau tu gede gini. Jep, keterang kudu kumaha si abdi teh bujang ingatkan dari ngimpi-ngimpi acan keterang, leres kita keterang teh. Kedah kumaha carana, dasar ahli teh. Leres kan bapak mana teh tiasa naon-naon pan miwarang teh kudu ka ahli ngajane. Upami miwarang sanes ka ahlina tunggu karusakadana kalau hiruk sake. Iya. Panjeun pangita di negara astina para ahli. Iya. Aya Joko Bodo. Mama Roren. Saya tahu miwarang. Saya pun bapak mana teh tiasa ngabor. Kalau tiasa ngabor bapak Inul. Itu bulan. Hah? Bulan? Cik, tulungan we mah tulungan. Sumuhun kedah naon anu dilaksanakeun ku sim abdi, kedah kumaha carana teu terang pisan leres ieu mah. Nah, nepi ka kitu teh jelema. Pabit teh. Pokona mun jeung jadi jelema beungan. Cacak di sangsara nepi ka koe teh. Iya. Iya mah. Lain moal kolot mah. Hayang sabaraha? Cepot. Nomor rekening tuliskeun. Rekening. Rekening listrik. Dikirimkeun ke itu di asingan. Kirimkeun ke Hah? Si cepot kita dibeunghar gitu. Ai kuninga mah kayak batu. Ih, jahot di mana hari aing anu kitu. Terang nu. Wah, gambar. Aing boga imah realistik. Dibikeun hiji. Sak asa pasarkeun. Tapi imana di tengah laut. Jangan kudu ngajawab dari teh jawab kita. Iya pancuran talaga alun teh ayeuna geus meunat. Kulatan talaga nasaat kirah caina teh maca. Cik. Lamun kudu diruat ku dalam saha? Cik. Iya, makanya neangan dalam bisa keluar. Tuh, terkenal pisan di simak tipe. Singsieunan kayaknya jual sama singsieunan kemenang. Singsieunan. Keluar ke si materinya. Tengokkeun bandara jadi ini. Mungkin lama rasa. Bundel mah. Sampai sok. Semua. Pula. Iya mah setengah paksa ya kalau. Dek dikosorkeun eta silat sai talagaru. Apa moal? Nah hasim kuring anu meunang kitu da terang. Dek dikosorkeun. Ajaga. Rumatak cenah oge ulah nempo amokna mata mah. Ulah mancing teh. Da moal pati-pati paranormal kada nuduhkeun ka maneh lamun maneh teh nyaho. Jisim abdi teh terang naon aya. Iya nah. Ya.
langsung. Kalau jingka teh ka mana sudah? Ayo daya abi anak berat. Ayo wae. Signal boleh. Ya, signal. Kita pokok mana tapi kata bisa, tapi jatuh. Berarti meninggalan mana juga. Hari mana? Oh, api timu kacau-kacau nak habis tuh, nak para tergamot. Bapaknya apa? Kamu anaknya? Yakin bapak malah jauh. Yakin kumaha? Paranormal dengan bicara baik. Jangan bicara hukum. Tenang ya, Allah makin yakin kacamata. Lain yang sama terus bisa membukakan atau memudahkan desa saya yang malah ditata. Ya mungkin kan. Dari kali nak bapak. Jadinya akibat percaya dengan perkara itu. Tunggu anu itu kalau gitu ya. Iya. Percaya dengan itu tahayu teh. Nanti percaya pada diri serangan yang Allah digelarkan kalam dunia teh disebut manusia. Malah disebut nabi mulia manusia teh diancikan akal, pikiran, budi, pamilih, rasa jeung perasaan pakai aduh. Tapi kapal reweki hatenya. Tanam ke dina diri teh kemuliaan teh eta teh manfaatkeun eta teh kana deui Allah banyak Allah ulah kasih Allah anu ngancik dina diri urang perkara we patin teh gitu. Akinan kayaknya. Ya. Tah ini cuci wala mata akinan jangan aja lemah juga kadang-kadang pae hatena pae dina agamana. Sahan pae dina agama teh saha? Syukur teu dituduhkeun ka sia ka si B. Syukur. Malah sering kapun bapak di sana rumping teh ulah. Mau cai aqua, mau menyancing, dan bapak semua, tapi tadinya zaman kiwari teh hirup dan pika poekeun teuing, bari tengah poe ngomong gitu nanti. Bari ngopi hujaneun, hartina tetep batina, berpoe hartina pae. Kaya tahan kudu takinan ngopi itu apa bapak? Numawi hapunten jadi sing abdi bade ngawartos saja karena batin anu poekeun. Dasarna sareng urang atuh tenaga ahli di negara aslina teh. Poehan atuh. Upami salira ayeuna maksa kapun bapak ngomong bari jeung kana pising maksud makanya geuleuh eta teh sarua jeung nemongkeun kalemahan pribadi salira. Mau dituntut ke presiden kulit ada bapak abdi itu ada penganiayaan bisa kena hukum bukan? Aing tidak kena hukum aing ngaran hukum adil teh cekel hideung teu penting koneng teh niat teh akhir teh inung teh bapak teh sanad teh keluarga teh mang teh Allah teh sobat-sobat acan salah tuntut. Cara jadinya pejabat nak hak kuring salah manusia teh hak asasi manusia teh rek diukur kutung-kutung siapa tu didinya juga pejabat ada teh kesadaran ini teman kurang ajar sia kuring atau didinya kurang ajar teh teh goblok si cepot atas si cepot pada goblok oke dari mata sekolah tapi lamun didinya goblok anu maliwatan dalam pendidikan bari dirinya petangian bapak dirinya tetangian panita ongkoh miku ongkoh muka pasar sudah dijajar sekalima ya ini koek patin deh nu diajarkan tenang ini setiap maca ayat kudu lebih lemah hati teh lemah di payunan anjeunna di payunan maha kawasa jeung urang mah hirup teh boga naon-naon diri sasampeyan awak kesampaian cara jadi pangkatan oge
Kalau mau pangkat rusak itu di meja ada cokrok deui. Balik ke karaya. Cing atuh ulah ngangpas deui kalau detik teh bari jeung kuing karaya. Anu ngajadikeun anjeun bukan gede. Dalam menurut aing detik teh jadi kumaha sudah ini. Namun anjeun anu raya teh kitu cukup. Aku weweku nyarita di lukaliku sangkat batu di kubu itu kang tipu kok bener naon. Kita kain. Lupa kasawe sama. Dengar naik. Dengar naik itu sana jadi pikat ABC kali urusan aing. Orang belajar keluar siap ada fisik dia itu. Wani kapaula, wani henteu, sieun henteu. Di luar ya, bela diri, kita lupa ini. Ini yang ke komentar bisa semuanya. Apa jadinya? Sampai sing harapan bidinya meleh boleh lupa. Pak, ya, doa punya dia, tapi sikir, sehingga bisa mahulah lebih pada fisik. Tukang maksa, tukang merusak, lebih kamaca ayat-ayat pangeran terjadi akhlak anu hati. Paingannya eta bebe sholat tur di kumah eta leungeun sesama siku. Suku sesama tur. Pan tur oge geuning aya kadang-kadang sok ngadengkul angeun batu. Nya rumah beungeut salegana beungeut kitu oge mun rumah saya beungeut. Leungeun sesama siku sabelah. Bisa sabelah oge sa. Asal mah cabuntung. Waktos na parantos pamirsa anu dipika hormat hatur nuhun pisan parantos kersa mirengkeun lalakon wayang waleh ieu mugi aya manfaatna janten panglipur dina peuting ieu dugi ka patepan deui dina kesempatan salajengna. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.